Aduh man kat boring kieu hirup teh kegiatan. Kudu juga aing atuh hirup mah happy. Sia waka ngaledek wae ka aing. Happy buat sia di kata nasi. Geus aing aya ka bebek aing. Bener itu juga si Neng Elsa. Rek api-api nyari suku mari samperkeun ku Neng Elsa. Au. Hah, Uman kunaon? Au. Siga nama suku potong Mayani. Hah, potong kunaon Uman? Biar teh, diberi bagong. Nah, bisa potong kieu. Au, teu kahajeun jeung batu. Leungeunna mun digembes kitu kenyal. Aduh. Oh iya tuh kabumi ada di landongan. Tapi teu tiasa papai Mayani. Duh, kumaha atunya? Anak-anak kadari sakedap. Ayang Iya pangnyenakeun Uman sampai anak potong. Buset, kumaha mana Uman? Alah, kunaon itu si Uman? Bu, paner aing itu. Aduh, sugantak digandeng ku Neng Elsa. Anak-anak pangjajabkeunnya si Uman ka bumina teh bade ka Manoy seula. Siap teh. Aing naon dah sia makar marah atuh da. Cicing tadi mah aing api-api yang dicakap ku Neng Elsa. Bentar. Assalamualaikum. Mangga. Neng Elsa, sok kalebat. Punten mah abi teh ngadangu wartos saurna mah nuju sedih. Anak emak Neng si hanjat ngan hiji-hijina teh kabur ninggalkeun emak. Sabar mah, sabar. Eta ku hesena nangan budak seperti si hanjat mak Neng. Mal manggih ku si hanjat mak Neng budak teh. Gaya artisna, gulak-gilakna. Dengdeuleun mama Neng ku si hanjat teh. Sabar mah, sabar. Geus Kang Hanjat balik deui. Emang kunaon sih mah si Kang Hanjat teu bisa kabur? Cepira Neng Elsa. Ari ieu Neng naonna kerese. Oh iya mah ya maman kanggo emak. Dia Neng Elsa cadi tanah teh mangkukna teh. Aya awewe nangan kucing. Aya dikira anak emak teh si hanjat. Nangan manehna Neng. Sabar mah, sabar. Dah kulantaran si hanjat teh era jeung wirang ninggalkeun surat keur emak. Emang suratna kumaha, Mak? Pokna teh kieu cenah Neng. Mak, ujang teh dek ini heula. Ujang teh dek niskeun heula pikir cenah Neng kitu pokna teh. Dadah teuing Mak. Kang Hariwang mah kan tadi ge si Kang Hanjat nyariosna nyiskeun pikiran. Kieu deui Mas Kang Hanjat mah. Anu dipikir Hariwang kumaha teh kamana jikna eta budak teh. Pan akina si galacang geus eueuh. Ninina si kalacat geus eueuh.
Sieun ka manajikna we ke budak teh. Nya atuh ka uwana meureun ari ini akhirna tos teu aya mama. Uwana saha Neng Elsa? Pan uwana si Gulayun mah geus pangheulana. Eueuh Neng. Oh sami tos teu aya deui. Kari adik emak Neng. Hiji deui nu aya mah tapi jauh. Di Sumatera Neng. Saha mak? Si Jorelat Neng. Nya urang doakeun we atuh mah mugi si Kang Hanjat aya dina kasalametan. Amin. Nuhun Neng Elsa. Terus merhatikeun emak keur geulis teh soleh deui. Tos nya mah tong sedih deui. Nya nuhun Neng Elsa. Ngomong-ngomong, ieu teh tuangan teh raos. Bae be aku emak. Wios atuh mah kan ieu teh mamen teh kanggo emak. Mudah-mudahan ini nama desanya. Aku udah lelah nih sampai sorak-sorak gini. Bagus, tuh ya tali. Nyari gitu moalnya. Mak dipikirkan maka era teh kalah beki karasa. Ditiiskeun teh ngadon teu tiis-tiis kalah teu tiis-tiis mak. Ujang ge geus nyobaan nyaranena tangkal cau. Eta ge cek batur. Tapi anger we teu tiis-tiis ngadon digembrong ku hileung. Terus aya nu ngabejaan deui kudu ku es batu hayang niskeun pikiran mah. Ah, itu siapa? Kalakah dicarekan ku tukang es. Ai kuduna dituang, ai urang ngadon ditaplokeun ka nu sirah. Pileuleyan mak, pileuleyan. Berhenti, berhenti, berhenti. Siapa kamu? Aku Elda, A. Kenapa kamu menghalangi aku? Kenapa kamu bunuh diri? Biarin, angges teh sanggup hirup. Tapi agak bakalan mati. Emang kenapa? Lihat ke bawah, kayak anak pak. Oh, heueuh deuleu. Ya udah kita duduk dulu. Ah, emangnya ada masalah apa? Ah ini era neng, malu, wirang. Emang malu kenapa, A? Ah punya penyakit over pede. Setiap gadis yang datang, A sangka cari AA, tapi ternyata tidak. Ah, mah lebay. Ya bagus kalau prasangka A kayak gitu, tandanya A percaya diri. Iya kalau kenyataannya beda, A jadi malu era wirang neng. Ya tapi jangan sampai A melakukan hal seperti tadi. Tunjukin dong kalau AA juga laki-laki tangguh, penuh semangat. Lagian AA juga ganteng kok. Mak, ujang disebut kasep mak. Akang kenapa? Enggak, A cuma terharu aja dengar perkataan neng. Ah, mah lebay. A, boleh minta tolong nggak? Oh, minta bantu apa neng? A siap bantu. Ya udah kenalin dulu. Nama A Hanjat Wiguna Sanubari Wilujeng. Saya Elda, A. Kalau desa Jatisari sebelah mana ya, A? Oh, neng mau ke desa Jatisari. Itu mana desa A tuh neng? Oh, kebetulan sekali. Kalau boleh kita bareng ke sana. Kita dulu nyebut oge. Kenapa, A? Oh, boleh neng. Kita bareng ke sana. Emang mau ngapain ke desa Jatisari? Cari kontrakan, A. Oh, neng titik kotanya. Iya, A. Oke, kalau gitu. Ayo kita berangkat. A akan cariin kontrakan buat neng. Makasih, A. Ma, Ujang balik, Ma.
Mananya si Teh Elsa teh budak teh liwar. Ongkorek ngajak kadu kare tapi ti ayeuna can katembong wae. Moal katen si Manois kitu. Malamun kitu mah abi we heula atunya. Engalan teh ngatur neng padahal mangkewe da masih kana siang. Tos sore ieu teh mah abi teh acan gegero. Oh, nya sok atuh. Neng Elsa. Nya mak. Ari Neng Elsa daek teh ka budak emas si Hanjat. Ah emak naon sih mak? Serius mama. Sanajan budak emak calon artis, tapi menang nu biasa-biasa oge. Kembae emak mah. Mana ari emak duka atau ima nih. Piraku teu kataji ku kakasepan budak emak. Teh Elsa. Angel, Ongkorek kadu kare tapi abi neneangan kaditu ka dieu tapi eueuh. maaf Angel, teteh hilap jeung aya pergi heula ka Manois. Nah, tuh janji kamari. Ya maaf, teteh hilap Angel. Janji harus ditepati tahu. Aduh, Neng Angel ngambek. Emak deui. Lain jurungkeun si Teh Elsa. Hampura Neng Angel. Emak mah da teu nyaho. Pokona mah menit ieu detik ieu poe naonnya ieu. Poe Minggu Angel. Kita putus jangan berteman lagi. Angel. Alah ngamek si Neng Elsa.